ngawitan ngidung sumalindung ilahi. Bismillah ngawitan ngidung sumalindung ilahi. Ka Allah nu maha iman sejanumutkeun talari budaya karuhun Sunda neda ridho ilahi. Kidung pangjajab indung Run turun bayu rahayu bayu tresna bayu asih bayu mawang kawaluyan bayu mawa kaelingan sakurnu kaliliwatan sakurnu katitin jagan. Amin ya robbal alamin mugi Gusti nangkayungan. amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Juanda najan abot hayu urang jajabkeun si bungsu Bu Yaya, hayu urang jajabkeun si bungsu neng, hayu urang jajab ku mamah jeung apa lengkahkeun salengkah bari dineleng nengku asa kamari hidup di ais ku mamah anak ieu. Bismillah. Hidup ayeuna geus dewasa, hidup geus jaluk-juk jangkung, geus ngaluhuran indung anak ieu. Gelis ayun Subhanallah. Pak Juanda di ayun ambing maksana nuju alit neng. Pantes apanya ka anjeunna ibu mah enggak. Danget dia lilin urang pareuma. Aisan oge urang lepaskeun. Hartosna Bapak ikhlas. Neng NC dicanak ku Kang Den. Bapak ridhokeun. Mangga urang tiupkeun tawis Bapak ridona nyangakeun Neng NC ka Aden. Tingalikeun ka tuang putra. Kalian ridho Allah, kalian miharap ridho Allah. Mangga Pak, Neng, Bapak baris ngalepaskeun hidup anak. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Pareman Pak, Lili, beral anak injung geramian. Apanya ka hidup, apa dedeh ka hidup. Tutas apa ngasuh hidup rugi ka dia. Lilintas di pareman salam iya apa saya pisahnya angan hidup. Salajengna apa? Aisan anak udar lepaskeun tawisna lepas neng tina aisan mama mangga dibuka aisan anak ku Pak Juanda neng insyaallah jung hidup sing teu deung ludeng balayar rumah tangga cekap apa jeung mamah ngasuh hidup mudah-mudahan naon-naon dipaparinkeun ka hidup sing janten bekal kanggo hidup sing janten teladaneun kanggo hidup anu saena canak ku hidup. Pak Juanda lilin partos paru oge Aisan partos lepas tangtosna salami ieu salami 27 tahun Bapak parantos sae ngabagjakeun Neng NC sareng ibu tapi maklum jalmi di kacamata lahir teu pantes nu janten Rama nyuhunkeun dihapunten ka putrana oge ka ibuna tangtos seueur kakiran tangtos seueur teu sampurna ngabagjakeun anjeunna Bapak mamung saukur dharma katitipan ku Allah nyarios ka anjeunna contohan anjeunna sangat tetep anjeunna nyanak biasanya nak kehormatan mihormat kanu sanes dicontohan ku apa
Bapak rumah kasih. Bapak paratos ngedalkeun tina sagala kakiran ka ibu oge Pak. Kalian gertes Bapak mah tos sahe nyana kasaean ka ibu sareng ka putra. Ibu hapunten oge apa? Bisi salami ieu seueur kakirang, seueur pabentar, seueur teu nyugemakeun ka ibu hapunten Bapak Juanda. Bapak mung sakieu buktosna panginten. Nuhun ibu paratos nyarengan sareng apa ngabagjakeun ning ensi. Nganuhunkeun panginten apa? Mangga Pak, tawis kanya anak dirangkul dua anak ditangkep. Bu, mangga tangkep apa anak kedua neng, tangkep apa anak keduaan cacapkeun Pak. Hatur nuhun parantos dibagjakeun. Hatur nuhun parantos nyarengan, hatur nuhun parantos ngaluhungkeun derajat teng ensi. Mudah-mudahan Allah teras ngaluhungkeun derajat teng ensi. Sok sanaos anjeunna parantos cengkahangan balayar rumah tangga. Ibu mugia ibu sing jembar. Ngapunten apa parantos sae nyana kabagjaan keluarga. Ngaluhungkeun derajat kulawarga berjuang bareng jeung penting ngabagjakeun nyubadanan kulawarga. Mudah-mudahan sadayana kenging pangwalas di Allah Subhanahu wa taala anu satipang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap Pak mangga dilepaskeun. Mangga calik Pak. Cisocana ngecelak banget ya anak ini. Cisocana lungsur nyaksian hidup bagja ku hidup. Cepengan pandangan apa? Dangukeun aya piwuruk Nabi Luqman dina surat Luqman ayat 14 jalmi sae nandaskeun hidup kedah emut ka apa? Kedah nyaah ka mamah jeung apa? Dangukeun anak king. Surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Mungguh Gusti kersaning ilang marentahkeun kasakumna jalma kudu sopan handap ason sopan santun kasepuh hade tata budi pangi ka indung jeung ka bapa indung anu ngandung kapan ari ngandung teh leuleus lungseng lemah lesu tulang dua tahun di sapi eta anak yang nyeri ngandung teh leuleus lemah lesu satulang sandi eta tos karandapan ku mama. Insyaallah hidup baris karandapan ngandung anak insyaallah sabaraha hidup rumah tangga didoakeun ku sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mama sareng Bapak hapunten abdi. Hapunten samudaya kalapatan abdi ka mama sareng ka Bapak. Hapunten pami aya perilaku sareng sikap abdi anu pernah nganyerikeun mama sareng Bapak. Hatur nuhun kana kanyaah mama sareng Bapak ka abdi salamiah.